Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios Si Konceleng Wilujeng ngadangukeun Wargi Dahlia, kamari teh Kiramuk jeung si Bujang Sancang tos tiasa dielehkeun ku si Konceleng sareng Prawira. Urang lajengkeun Seria si Konceleng dina jejer sarios si Konceleng lawang sangateng karya Bagus Arespati. Wargi Dahlia, urang tinggalkeun heula si Konceleng jeung Prawira. Caturkeun Kiramuk jeung si Bujang Sancang sajroning lumampah teh hate duanana mah masih keneh ngunek-ngunek jeung panasaran. Bari ngaleureuhkeun kacape sajroning lumampah Kiramuk jeung si Bujang Sancang terus ngobrol. Kadenge si Bujang Sancang anu nyarita. Duh. Bener-bener urang nyandang wiwirang jeung nyeri hate ieu mah Ki Guru. Kumaha ayeuna ieu pipetaeun urang teh Ki? Nyarek narima gitu baik karena panghinaan ti si Konceleng jeung si Prawira Ki Guru. Kiramuk narik napas panjang sababaraha kali. Anu satadina geus diajam bakal bisa malaskeun ka nyeri anu jadi muridna, tetela gagal teu jadi kanyataan. Kiramuk kadenge nyarita. Memang karasa nyeri anu lain di kieu na ieu hate dewek Sancang. Sabab si Konceleng jajalan tu bisa dielehkeun ku dewek. Sabala dewek anu eleh jajaten. Teu nyangka sacongo buuk si Konceleng hidup pangartina. Bener-bener lawan anu paling berat. Salila dewek panggih jeung lawan tarung euy. Jadi ayeuna urang rek narima kitu bae kana panghinaan ti si Konceleng jeung si Prawira Ki Guru. Nah hataya pikiran gitu pikeun males ka nyeri. Oh, dewek aya pikiran males ka nyeri. Aya pikiran ka dieu Mas Sancang. Lantang tu be kudu midang saraya minta bantuan jalma nu leuwih bunjul ilmu na badan dewek. Da puguh geus karuhan dewek mah jelas teu mampu ngungkulan si Konceleng euy. Sababaraha kali Kiramuk narik napas panjang bangun anu ngangluh ngarahuh sabab geus gagal pamaksudanana. Si Bujang Sancang nyusul tepus deui caritaan. Hayang nyaho kana sikap jeung tindakan anu jadi guru anu saterusna. Jadi kasaha ieu kira-kira? Nah, urang minang saraya minta bantuan Ki Guru. Sabab upama teu bisa males ka nyeri jeung wiwirang ka si Konceleng tada teuing we meureunan. Pepeus na ngaran urang teh. Pang-pang nama ngaran Ki Guru salaku jago kolot anu geus moyan ngaranna. Ieu anu jadi nyeri hate pikeun kuring mah Ki Guru. Caritaan lain teu salah Sancang. Jangan dewek ngaku secara jujur di hareupeun si Konceleng. Ngaku rumasa eleh jajaten, tapi tetep dina hate mah penasaran. Dewek kacan suka hate upama henteu ningali si Konceleng ngababatang jadi boga. Dewek jadi inget ya ka pilanceuk dewek euy sayang. Si Bujang Sancang netep antep kanu jadi guru. Nah, tetepan anu ngandung rasa penasaran jeung pangharapan.
Si Bujang Sancang terus nyarita deui. Sa gitu. Kapilan Ki Guru teh. Nah, kira-kira bakal mampu ngelehkeun si Konceleng Ki Guru. Upama teh mah manehna bisa dipentaan tulung ku urang. Nah, bisa gitu ngelehkeun si Konceleng. Oh. Ini Samurti oi. Kau bilang ini sakti kapilan jog jawek teh. Malah benang disebutkan jalma aneh. Lain bae tindak tandukna, tapi tindak ilmu lagi leuwih ti dewek. Leuweungan namicen maneh mah eta teh we. Jelas dina tahapan ajen pangartina, leuwih pucul batan dewek. Kira-kira lamun urang menta tulung ka Nini Samurti nah bisa atawa sanggupeun gitu Ki Guru. Lian teh eta nah bakal mampu atawa moal ngelehkeun si Konceleng. Jiran dewek mah. Si Konceleng moal ngartina pikeun Nini Samurti anu lain bae leuwih kolot tapi leuwih asak dina ilmuna. Malah ku ukuran umur mah geus sama. Da eta teh. Katingali paroman si Bujang Sancang jadi hegar deui. Tumuwuh harepan dina hatena upama teh mah Nini Samurti bisa di Minang Saraya bantuanana. Kadenge si Bujang Sancang nyarita deui. Jadi ayeuna kumaha ya atuh tindakan urang teh Ki Guru. Nahan teu leuwih hade upama urang cobaan we tepung Nini Samurti. Saha anu nyaho daek nulungan ka urang. Kumaha tah Ki Guru? Kiramu katingali ngahulang sakedeung. Teu lila terus nyarita deui. Memang euy. Kudu dicobaan di tepungan. Nu matak ayeuna da urang panggihan bae ka tempat cicingna. Oh mudah-mudahan bisa ngabantu ka urang. Sabab sugema hate dewek upama teh masih Konceleng nepikeun ka ngalayang jiwana ku Nini Samurti. Tah ieu mah hayu we urang tepungan Nini Samurti nya sejang ayeuna mah kitu we. Akhirna si Bujang Sancang jeung Kiramuk terus arindit pikeun nuju ka tempat cicingna atawa dumuk matuhna Nini Samurti anu diharapkeun bakal mampu ngungkulan si Konceleng. Wargi Dahlia lantaran Kiramuk memang geus nyaho lebah-lebahna di mana matuh dumukna Nini Samurti sanajan lampah anu disorang teh Anggang henteu kacatur di jalana akhirna tepi ka tempat anu dituju. Kan kacida kagetna Kiramuk waktu nepungan Nini Samurti. Sabab Nini Samurti keur ngangais orok lalaki nu taya lian Tirgawa anu diculik ku manehna. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina, kadenge harita Nini Samurti nyarita. Aya naon? Si Sinarion make datang ka dieu sagala rupa Ramu. Coba gancang terangkeun kadatangan Andika dina waktu ayeuna. Sa ngomong Ramu. Kiramuk kabilang hati-hati dina nyaritana. Sabab geus ngarti kana tabeat Nini Samurti anu rada beda jeung jalma biasa. Oh, boga kasusah ieu teh. Ce Samurti. Terus terang boga musuh anu berat. Malah kuring jeung anu jadi murid teu mampu pikeun ngalehkeun eta musuh. Beleguk jeung bodoh anjing Karamuk. Jajaten terus datang rek minta bantuan ka kula. Katingali maranan. Kula ayeuna keur mamangku orok. Saya murid kula anu bakal diturunan ilmu ku kula. Ngerti? Ngerti Samurti ngerti. Tapi orang di mana gitu eta teh ce? Orang maling Ramu. Harapan kulangan ka ieu budak anu bakal bisa ngamaleskeun ka nyeri ka musuh kula anu duka teuing aya di mana. Ngerti? Oh, jadi si Samurti oge buka musuh deui. Nah, saha gitu musuh si Samurti teh? Nini Samurti katingali melong kosong neuteup ka hareup bangun anu keur nyawang ka tempat anu anggan. Teu lila Nini Samurti terus nyarita. Ramu,
Andi katang tu masih kena ingat ka salaki kula kakang ngagarsunten. Sanajan geus lagi rupa pisah lantaran kula memang hayang ngayakinkeun ilmu. Tapi aring adenge jeung ningali anu jadi salaki geus bae mah bet henteu tega. Jadi iya teh. Lumata kula boga karep hayang males pati ka eta jalma anu geus ngalajiwana kakang ngagarsunten. Nini Samurti negerakeun kaayaan si hatena. Nini Samurti memang pamajikan Ki Gegersunten anu kadua. Ngan buang diri ka pileuweungan lantaran hayang ngimbangan ajen pangarti anu jadi salaki. Kiramuk neuteup antep ka Nini Samurti telila terus nyarita deui. Nah, musuh si Samurti teh aduh. Maksud teh jalma anu geus binasa ngalaji wa kakang Gegersunten desa. Coba bejakeun ka kula je Samurti. Eta jalma teh ngaranna teh si Koncleng. Si Koncleng. Anu bener, Cok. Kiramuk jeung si Bujang Sancang pada kaget. Bener. Si Koncleng Ramuk. Ke. Nabat si Ganu geus wawuh ka eta ngaran teh. Manehnya di mana ayana eta jalma anu ngaran si Koncleng? Asa mobok manggih gorowong aya cukang komo meuntas pikeun Kiramuk jeung si Bujang Sancang dina waktu harita. Kiramuk terus nyarita deui. Atuh lain wawuh yoi eta mah, Cok. Malah eta pisan musuh kula teh jalma anu geus ngelehkeun kula oge tah. Ieu tah. Murid kula oge si Bujang Sancang. Elana jeung kapan si Koncleng. Si Koncleng memang hebat. Ilmuna lain pantrak-pantrakeun. Eta kaayaan teh geus kaalaman ku diri kula aja. Lumatak datang ka dieu teh rek minang saraya minta bantuan. Ya, ari kitu mah urang teh saha teh atuh, Cok. Boga musuh anu sarua. Lumatak datang ka dieu oge. Kula boga kayakinan iwal ti Samurti anu bakal ngelehkeun si Koncleng. Katingali Nini Samurti ngahulang sakedeung. Kawilang kageteun oge ngadengar caritaan Kiramuk anu nyebutkeun eleh jajaten kasoran jadi pacunang ku si Koncleng. Jadi andi ka eleh deui ku si Koncleng eleh sarua. Bener-bener teu bisa dianggap enteng lamun kitu mah eta jalma jaramu. Eta jalma memang kudu ditamatkeun riwayat hirupna. Nini Samurti katingali bangun anu ngageremet gemesin kan ngaran si Koncleng. Kiramuk asa dibere jalan. Harita terus nyarita deui. Ya, ari geus jelas kitu mah. Batak lawan urang datangan be atuh ayeuna mah si Koncleng teh, Cok. Urang nyaho di mana ayeuna si Koncleng. Da sapiraku upama si Samurti nepikeun ka teu mampu ngelehkeun si Koncleng gitu. Ramuk. Urusan kula teu bisa dilibatkeun jeung urusan Andika. Dinanyana oge upama teh mah kula boga niat pikeun ngayakeun balitungan jeung anu ngaran si Koncleng tangtu lain ayeuna waktuna. Sabab kula boga orok anu kudu diurus jeung digadekeun sarta ieu orok bakal jadi pamaris tunggal murid tunggal kula anu bakal ngalarisa kabeh ilmu kula. Jadi henteu kudu make jeung minta tulung sagala rupa. Andika geus apal kana adat kula. Kula mah paling embung lamun dititah. Sanajan kakang Gegersunten salaki sorangan, teu wanian paparentah ka kula. Ngarti? Nini Samurti netep seukeut ka Kiramuk. Geus kitu mah Kiramuk kan ukur bisa ngarahuh jero hatena. Memang geus apal kana adatna Nini Samurti upama taya niat sorangan sanajan diolok jeung dibibita ku nanaon oge moal daekeun. Si Bujang Sancang jadi penasaran hatena upama teu milu cumarita. Harita neuteup ka Nini Samurti terus milu mairan omongan. Nini. Si Koncleng musuh urang. Upama diantepkeun mangka bakal mangrupa ancaman pikeun urang.
Sokomo upama ngingetkeun yen si Konceleng teh anu geus ngabinasa kaki geger Sunten salakin ini. Nah teu leuwih hade upama ngayakeun balitungan jeung eta jalma anu ngaran si Konceleng. Kuring boga kayakinan Nini Samurti bakal sanggup pikeun ngalajiwa si Konceleng. Nini Samurti kalah kamundelik ka si Bujang Sancang. Paneuteupeuna semuhurung siga anu ngemu amarah. Montong make jeung pipiluan maneh Bujang Sancang. Jiwa si Konceleng memang kudu dibalitungkeun. Ngan balitungan anak teh kudu dititah atawa diomongkeun ku maneh. Eta urusan kula anu bakal dilakukan ku kula. Ngan maneh teh kudu pipiluan. Sakali deui wani ngomong siga anu kitu patut. Ulah sambatkan aja. Urusan kula kumaha kula. Ngarti? Kiramuk ngerenget ka si Bujang Sancang anu jadi muridna. Mangrupa isarah sangkan si Bujang Sancang ulah kata terusan. Nini Samurti lamun kasinggung hatena dina tindakanana geus moal pandang bulu deui. Tangtu be bakal ngabahayakeun kana kasalametan jiwa na si Bujang Sancang. Sanajan Kiramuk sorangan henteu untupan upama kudu nepikeun ka ijen jajaten ngalawan Nini Samurti anu memang nyangking ajan pangarti anu leuwih punjul batan dirina. Nini Samurti ngabagikeun paneuteupeuna ka Kiramuk jeung si Bujang Sancang teu lila terus nyarita. Iya orok. Kukula bakal dibere ngaran Gardewa. Nah iya bodak anu engke bakal jadi jago tanpa tandingan. Sarta iya bodak anu bakal bakti bumati ka kula. Manehna engke anu bakal males pati ka si Konceleng. Sanajan dilakeneh waktuna tapi tangtu bakal kaumuran. Kula boga ilmu kajayaan. Bisa ngabandungan gedena ieu budak anu ngaran Gardewa. Nini Samurti tetela mere ngaran Gardewa ka Orok Arumsari anu ngaran Regawa. Kiramuk ukur ungut-ungutan geus teu wani loba deui cumarita ieu nama. Sabab geus karuhan Nini Samurti moal bisa dipentaan tulung luyu jeung pangharepan manehna. Kiramuk ngomong deui lalaunan ngan teu wanieun nyabit-nyabit deui ngeunaan males pati ka si Konceleng. Ya, hari gitu maputusan Ce Sumarti. Ce Samurti maksudnya teu naon. Mudah-mudahan be naon anu jadi harapan Ce Samurti sing jadi kenyataan. Ya budak anu ngaran Gardewa sing bisa ngawujudkeun kahayangeun ce gitu. Tangtu bakal bisa. Si Gardewa bakal jadi lalaki anu eueuh tandinganana. Andi kaleuwih hade gancang indit ramu. Sabab kula kudu neangan indung mau pikeun nyusukeun ya budak. Ngarang engke gedena jadi lalaki anu gagah jeung sakti. Kumaha? Rek ari indit ayeuna moal ha? Nini Samurti ngusir secara teu langsung ka Kiramuk jeung si Bujang Sancang. Kiramuk ngarti kana sikap jeung caritaan Nini Samurti anu geus embung ngahaminan kana obrolanana. Kiramuk terus pamitan. Oh, jauh kuring pamitan atuh ce. Ayo Sancang, urang ini tadi nama. Ce Samurti geus teu betaheun ningali urang lila-lila aya di dieu. Ayo mending ini tadi nama. Geus kitu mah harita Kiramuk jeung si Bujang Sancang ari ditinggalkeun eta patempatan. Kitu nate tangtu be bari jeung dibarengan ku hate anu hanjelu. Sabab jalma anu satadina diharapkeun bakal bisa mere bantuan tetela teu bisa diandelkeun. Nini Samurti sanggeusna eueuh Kiramuk jeung si Bujang Sancang mah bener be. Ngadatangan guha tempat panohonan mau da puguh tempat cicingna memang teu jauh ti Pileubeungan. Ku kakuatan elmuna tetela sakabeh sato galak anu aya di eta leuweung pada tunduk jeung sieun ku Nini Samurti. Gardewa orok teh disusukeun ka indung maung. Kitu jeung kitu we kalakuan Nini Samurti ti poe ka poe mangsa ngegedikeun Gardewa anakna Arumsari anu diculik ku manehna.
Wargi Dahlia caturkeun si Konsleng jeung Prawira sanggeusna leureuh sapeuting sarta ngarasa geus pulih deui kasehatanna jeung kakuatanana. Dina poe isukna Konsleng arinit deui pikeun neangan laratan Laraswati jeung Regawa. Duanana geus nekadkeun moal wakamulang ka lembur upama tacan bisa hasil naon rupa pamaksudan. Sedengkeun Laraswati anu milu jeung maasih paraji kolotea harita bet tarik ku ilmu nujum. Malah Laraswati tetela aya bakat dina neuleuman eta ilmu. Malah Laraswati terus ngalani maneh make ngaran Ambu Larajati. Semah mimiti sok rajen aya malah beki lila beki loba anu ngadon hayang diramal ku Ambu Larajati atawa Laraswati. Anu tetela ramalanana mineng jadi kanyataan jeung meneran. Dan aya nu matak aneh pikeun anu geus jonghok tepung ka Ambu Larajati. Sabab anu ngangkukeun ambu teh lain awewe tengah tuwuh sakumaha ilaharna, tapi ieu mah masih keneh ngora. Laraswati atawa Ambu Larajati bisa ngarasakeun yen kandunganana beki dieu beki ngagedean. Tapi henteu jadi panghalang dina mangsa dirina jadi ahli ramal atawa ahli nujum. Seperti kaayaan harita dina kaayaan salse maasih jeung Ambu Larajati alias Laraswati guntreng ngobrol. Kadenge Ambu Larajati alias Laraswati anu nyarita. Beki dieu teh bet beki seueur bae jalmi anu sumping ka dieu teh geuningan mah. Abdi bet jadi isin sareng teu paruguh. Margi ngariweuhkeun ka emak tangtosna oge. Masih katingali nyerengeseuri terus ngawalon. Ulah ngomong kitu Nyai. Malah mah ngarasa bungah jeung bagja anu lain di kieu nah. Sabab hidup tetela aya bakat geuningan bisa neleman ilmu jeung aya karasana jeung meneran deui naon anu diramalkeun ku diri hidup teh. Ulah boga pikiran kitu Nyai. Keur mah Nyai geus dianggap anak sorangan. Nya nuhun be atuh pameh kitu mama. Da kaayaan abdi kieu geuningan dina waktu ayeuna teh malah ieu kandungan teh beki ngaageungan. Anu tangtosna oge bakal langkung ngabarubahkeun ka emak di dieu. Ulah nyarita kitu Nyai. Entah kudu jadi pikiran sapeda hidup ayeuna gede beut. Nyada puguh dosa di kandungan kudu digugurkeun mah. Sanajan mah paraji jeung saeutik gedena bisa mencet jeung ngurut keur ngaluarkeun kandungan dina harti digugurkeun, tapi mah teu miharap diri hidup ngalakukeun eta tindakan. Sabab tetep dosa hukumna eta teh Nyai. Kon bae da eta mah anak urang apanen nu kudu dirawat gitu dilahirkeun sakumaha mistina. Ambu Larajati atau Laraswati katingali ngeluk tungkul. Ras inget kanu jadi salaki nanya si Konsleng nu dianggapna geus nganyerikeun jeung hianat ka dirina. Abdi ieu anu jadi perhatian teh ku ieu be bapana ieu si Utun anu dikandung ku abdi mah geus teu ingeteun bahwa upama abdi ayeuna teh keur kakandungan. Dacan ke upami si Utun dilahirkeun upami tos balik teh tangtos oge naroskeun bapana panginten anu ngayuga gitu. Ieu ulah waka dibaca ti ayeuna kaayaan jeung kajadian anu bakal datang nya. Sanu nyaho dina waktuna mah hidup bisa tepung deui jeung anu jadi salaki. Sareta salaki Nyai nya si Konsleng sadar tina dosa jeung kasalahanana sarta robah jadi jalma anu tobat jeung soleh. Ngapiraku make henteu rek dihampura ku deuri hidup. Ambu Larajati alias Laraswati gideg lalaunan bari deui kedal deui lisan. Abdi jelas moal tiasa balik deui kanu jadi salaki mah. Margi ka nyeri hate kuasa ditipu jeung dibobodo kudu jadi salaki moal tiasa poho sok sanajan nugikeun ka iraha oge. Masih narik napas panjang. Memang bisa kamaklum upama Laraswati nyarita seperti gitu.
Nah asih terus cerita deui. Mangarti. Jangan tak bisa bisa nih Nyai. Eta mah urusan hidup. Kan ari keur emak mah tetep ari anak mah kudu dipikanya jeung diurus ku orang. Sabab ari budak mah teu boga dosa. Sarta kewajiban orang pikeun rumawatna da puguh eta mah anak Nyai. Laraswati alias Ambularajati ngeluk tungkul bari terus nyarita deui lalaunan. Memang ari pun anak mah teu gaduh dosa mah. Wajar upamaku abdi diurus areng dipikanya margi memang eta anak abdi. Nanging pamatea mah abdi dugikeun ka ngalahirkeun di dieu. Bet amih deui be jalmi teh mah margi janten gangguan kanggo emak panginten. Ulah kitu Nyai. Nyarita kitu. Terus terang emak teu ridho ya teh upama Nyai nepikeun kaboga pikiran saperti kitu. Ari keur emak mah suka jeung bunga anu aja. Sabab di dia jadi henteu tiison. Sasana emak hirup norangan nya teh. Atuh ngeunaan dina ngajurukna. Nyai teh kudu sieun jeung salempah. Da puguh emak teh paraji geus pagawean anu mindeng dilakukeun kangaranan mangarajian anu rek ngajuruk mah. Oh jadi cak emak mah gas ulah loba pikiran naon-naon hidup mah. Reg-regkeun hate hidup. Tenangkan pikirannya. Emak bener-bener nganggap anak sorangan ka Nyai teh. Ulah aya pikiran anu lain-lainnya. Tuh geuningan tuh aya nu daratang deui geuningan tuh. Saya mah tuh sok wayahna sing hareupan. Tarima sakumaha miskinna Nyai. Nya da moal salah deui aya kapentingan ka hidup tangtuna oge. Sok. Sing hareupan ka itu. Memang bener harita aya nu daratang deui anu ngadon hayang diramal ku Ambularajati. Kitu kayan Laraswati anu ngakukeun Ambularajati ti poe ka poe. Naon rupa anu dilakukeun ku dirina. Wargi Dahlia waktosna parantos teh kapan deui wae urang ecakeun. Urang simpen di handeulem sieum tunda di hanjuang siang enjing pagitu urang samper deui kumaha salajengna serial si Konceleng. Dinten ieu mah wayahna panginten kumargi waktos parantos mepet katamu opat kedah ditunda deui wae. Atuh sim kuring anu mancan tugas bener meri undur pamit. Insyaallah enjing tepang deui wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios pantang radio pantang Dahlia enak kelengkapnya Dahlia perunggah gugu goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.